deui, medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia. Dina radiona sewang-sewangan, kupidangan, dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia, Arumsari sareng Ambuna Wangsi anu kenging wartos ngeunaan kaayaan prawira anu di tahan ku pihak Nambah Baloga harita Minang Saraya ka Laraswati. Laraswati ngajurung laku ka Kang Uden kanggo milari si Konceleng. Anu maksadna sejak nyuhunkeun bantosan ku macarana ngabebaskeun prawira. Kitu kirang langkung kamari teh nya. Urang lajengkeun serial Si Konceleng. Si Konceleng lawang saketeng karya Bagus Harespati. Wargi Dahlia, urang caturkeun di tempat Mbah Baloga. Harita si Bujang Sancang geus datang terus mere laporan ka Mbah Baloga jeung Kiramuk anu jadi guru. Nah, malah Umayi oge harita milu ngariung. Kadenge Mbah Baloga anu nyarita. Kumaha Sancang? Geus beres ngalaksanakeun lakon gawe teh. Geus nyebar beja ngeunaan si prawira. Coba bejakeun hasil gawe si lainnya teh Sancang. Kiramuk oge milu mairan caritaan. Bener Sancang. Dewek oge hayang ngadenge hasil gawe lain bangsa ngalaksanakeun pancen nyebarkeun beja ngeunaan kaayaan si prawira dina waktu ayeuna. Coba kumaha? Poe ieu beja geus mimiti nyebar. Malah kuring boga kayakinan kula warga prawira kaasup si Konceleng anu aya di lembur Mekarjati tangtu geus ngadenge kana ayana ieu beja. Nu matak teu kudu bimbang deui ieu mah. Upama beja geus kadenge ku si Konceleng tinangtu si Konceleng bakal datang pikeun nulungan anu jadi muridna. Sabab aya anu ngabejaan yen si prawira teh kawilang murid kakasihna si Konceleng kitu tambah. Mbah Baloga nyerenge seuri tanda sugema hatena. Teu lila kadenge harita nyarita. Syukur lamun kitu Mas Sancang. Jadi ayeuna mah urang nganukur tinggal ngadaguan datang ka si Konceleng ka ieu tempat urang. Kan dewek jeung si Umayi mah acan apal anu mana si Konceleng teh. Iwal ti laing duaan Ramu Sancang anu kudu nuduhkeun. Karji Ramu. Mbah Baloga ngareret ka Kiramu anu direret ungeuk bari ngajawab. Ikarji Kang Baloga. Apan kula oge tetep aya di dieu.
Upama bener si Konceleng datang ke dia, kula jeung si Sanjang tangtu bakal nyaho secara pasti si Konceleng lainna anu datang teh. Anu penting, Kang Baloga kudu bener ngabuktikeun caritaan dina poe kamari teh. Nyata ngabantu kula. Sebab ari sorangan mah geus karuhan. Jajaten tu mampu ngungkulan si Konceleng. Hari keur dewek mah geus henteu kudu disalempangkeun deui Ramu. Sabab hati dewek memang ngarasa penasaran hayang ngajajal kana ajen pangarti na eta jalma anu ngaran si Konceleng. Malah murid dewek aya tahu mayi oge tangtu moal cicingeun. Nyalain gitu Umayi. Mbah Baloga ngareret ka Umayi anu jadi muridna. Anu direret unggek bari ngabalon. Terus jelas eta mamba. Abdi oge memang penasaran. Hayang nyaho anu mana guruna si Prawira anu katelah si Konceleng teh. Sarta nepikeun ka mana ajen tahapan pangartina. Malah upama memang dianggap perlu, nya teh salahna. Upama dihurup ke orang opatan sakalian. Sabab upama ningali Prawira mah anu jadi muridna, ku abdi geus bisa kasawang. Yen ajen pangarti si Konceleng teh memang teu bisa dianggap enteng. Nu penting pihak urang kudu aya dina kaunggulan. Kitu oge upama si Konceleng datang nangan sorangan ka ieu tempatan, hartina teu mau batur balatna. Si Bujang Sancang tetep antep ka Umayi. Tetepan anu ngarasa katarik ati ka pentang ngarasa ku Umayi. Telila si Bujang Sancang terus nyarita deui. Si Konceleng jelas datangna ka dieu ngan sorangan Nyai. Sabab dina beja anu disebarkeun ku Akang dicaritakeun, upama si Konceleng datangna henteu sorangan nganu harti Prawira bakal leuwih ti heula ngalayang jiwana. Ancaman urang jelas selain ancaman kosong. Lumatang si Konceleng pasti bakal sorangan datangna ka ieu patempatan. Mbah Baloga kadenge harita nyarita deui. Ngomongna dibarengan ku seuri nandakeun hate anu keur bungah jeung sugemar. Rumata ayeuna mah tinggal ngadagohan datangna mangkluk anu ngaran si Konceleng. Malah hari kahayang mah engke anu maju tarung teh dewek heula anu leuwih heula. Kajaba upama engke memang dewek kadese ku si Konceleng. Ku ilaing tiluan dewek bantuan. Tapi masa piraku upama jago kolot seperti dewek bisa kudu eleh ku mangkluk anu ngaran si Konceleng. Masawa hartina pangarti anu kacangking ku dewek. Kiramuk netep antep ka Mbah Baloga, telila terus nyarita. Ari cekura mah memang kawilang imbang lah upama jeung Kang Baloga mah. Pokona anu jadi ukuran urang mah kieu Kang. Si Konceleng mampu ngalajiwana Kang Geger Sunten salakina Cisamurti. Ku eta kaayaan oge geus bisa kabayangkeun ku Kang Baloga kumaha tahapan ajen pangartina si Konceleng. Mbah Baloga unggut-unggutan kadenge harita nyarita deui. Memang bener omongan lain teramu. Eta nu dijadikeun ukuran pikeun ngukur kamampuan si Konceleng. Tapi dewek anu geus lila nyamunikeun diri di ieu pileuweungan. Jasatna geus leuwih tiasak sabenerna mah ajen pangarti anu kacangking ku dewek teh. Anu mata ku pama panggih jeung lawan saperti si Konceleng teh. Hitung-hitung ujian pikeun diri dewek. Mampu jeung teu na ilmu anu kacangking ku dewek kieu. Eta anu jadi panasaran pikeun dewek maramu. Umayi kadenge harita milu mairan deui caritaan. Tapi upama ieu mah upama
Nya upama da bae ieu mah tetela pihak urang aja dina kaayaan kadese. Hartina eleh jajatin ku si Koncleng. Rek kumaha tindakan anu saterusna? Cek abdi oge saupama. Nah, ieu teh. Mbah Baloga ngareret kanu jadi muridna terus nyarita. Orang masih kena tetap untung Umayi. Sabab kahayan si Prawira moal bisa ditulungan sanajan ku si Koncleng anu jadi guru. Sabab obat pikeun mulihkeun kahayan si Prawira memang aya di dewek. Jadi datangna si Koncleng ka dieu ngan sakadar ningali kaayaan muridna anu geus moal bisa katulungan deui jiwana. Itu hari cek dewek mau Umayi. Memang abdi oge panuju upama nepikeun ka kitu. Tapi memang moal aya nu mampu ngubaran kaayaan Prawira teh mah. Moal aya nu mampu kitu. Maksud abdi teh sanajan si Koncleng oge moal bisa ngubaran kitu. Moal bisa Umayi. Sabab obatna aya di dewek. Sanajan si Koncleng luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, tetap moal bisa ngubaran si Prawira. Obatna ngan ukur aya di dewek. Sanajan si Koncleng luhur ku ilmu jembar ku pangabisa, tetap moal bisa ngubaran si Prawira. Obatna ngan ukur aya di dewek. Balik deui ka ilaing sancang. Jadi yakin beja dina waktu ayeuna geus nyebar ka satiap tempat. Kaasup ka lemur di mana aya si Koncleng. Mbah Baloga tumanya deui ka si Bujang Sancang bangun anu kurang yakin. Kuring boga kayakinan eta beja teh geus nyebar, Mbah. Jadi ari urang mangan tinggal nungguan kedatangan si Koncleng ka dieu patempatan. Cangcaya gitu Mbah Baloga teh ka kuring. Lain cangcaya. Ngan dewek hayang aya kapastian. Lumadak dewek nanyakeun sakali deui ka ilaing. Ayeuna geus teu kudu ngalobakeun micen waktu ramu. Ilaing leuwih hade latihan deui jeung dewek. Ayo urang init. Keun bae si Sancang jeung si Umayi mah. Sini aja dieu. Mbah Baloga jeung Ki Ramuk terus arindit maksudna rek latihan deui jurus saperti biasa. Nu aya di jero imah tinggal si Bujang Sancang jeung Umayi. Si Bujang Sancang memang geus katarik hate ti barang mimiti panggih ka Umayi teh. Ayeuna diparengkeun paduduaan bet asa kabeneran hayang bisa leuwih loba jeung ngobrol lila jeung Umayi teh. Kumaha ayeuna kaayaan si Prawira Umayi? Masih kan tetep nempra, teu bisa hudang. Si Bujang Sancang ngamimitian muka caritaan ngajak ngobrol. Umayi neuteup ka si Bujang Sancang dua teutepan bantrok. Pikeun Umayi mah taya geuteran naon-naon. Ngan pikeun si Bujang Sancang mah bet aya geuteran anu aneh. Bet beki katarik kana hatena kaayaan Umayi pikeun dirina. Sakumaha anu tadi dilisankeun ku Mbah Baloga Kang Sancang? Prawira memang moal bisa hudang atawa moal bisa pulih deui kaayaanana upama obat di Mbah Baloga teu dibikeun mah. Abdi boga kayakinan Prawira bakal terus kitu nepikeun ka ajalna. Si Bujang Sancang nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Ya dari kayang akang mah bosi Prawira nyakitu deui si Koncleng. Duanana teh pae. Leuwih suka pikeun akang upama duanana parae. Sabab sanajan si Prawira oge tetep bakal ngabahayakeun upama teu sakalian diperenan jiwana. Naon ngabahayakeun anak gitu Kang Sancang? Apan geus jelas. Jalma tanpa daya, nah make kudu dipake salempang. Bayi, akang
oge guru akang kiramuk nukung si patelak ijen jajaten ngalawan si Konceleng bisa ngabandungan jeung ngarasakeun yen jalma anu ngaran si Konceleng luar biasa pangartina. Teu mustahil upama urang aya di pihak anu eleh. Si Konceleng bisa mulihkeun kaayaan si Prawira. Anu matak akang lebih satuju upama memeh datang si Konceleng, si Prawira mah leuwih ti heula we diperenan ku urang. Ku cara kitu urang moal kudu make mikiran deui si Prawira upama teh apa si Konceleng aya dina kamenangan. Kitu ari ceuk pikiran akang mah. Kang Sancang, ngeunaan Prawira geus teu kudu jadi pikiran urang ayeuna, Kang. Geus teu jadi pikiran, tong jadi pikiran. Anu kudu dipikiran mah nying hareupan si Konceleng. Nu matak ayeuna urang tingali Prawira sarta singsieunan ku Kang Sancang sina kasiksa hatena. Yuk gerak urang tingali ke urang duaan, Kang. Umayi ngajakan si Bujang Sancang ningali kaayaan Prawira. Kituna teh ari pikeun Umayi mah aya maksud anu tangtu. Si Bujang Sancang ngagugu kana pangajakna Umayi. Duanana terus ningali Prawira. Wargi dahlia Prawira harita masih kene ngagoler tanpa daya. Ningali si Bujang Sancang jeung Umayi, Prawira ngan ukur ngarahuh jero hatena. Beuki eueuh be harapan pikeun bisa ngabebaskeun diri. Si Bujang Sancang ngajanteng nangtung ngarendeng jeung Umayi. Teu lila kadenge si Bujang Sancang nyarita. Prawira, kaayaan si laing aya di dieu ku dewek geus disebar-sebarkeun bejana. Malah dewek boga kayakinan eta beja geus katarima ku kulawarga ilaing, Prawira. Nu leuwih utama ku dewek ngahaja disebarkeun beja. Yen upama ilaing hayang salama, guru ilaing anu ngaran si Konceleng kudu buru-buru datang ka ieu patempatan. Dina waktu anu moal lila deui, si Konceleng bakal datang ka ieu patempatan. Ngan nasibna tangtu bakal leuwih goreng batan ilaing. Sebab si Konceleng bakal langsung diperenan jiwa. Nah, eta anu kudu dikanyahokeun ku si laing, Prawira. Umayi neuteup antep ka Prawira. Teutepan anu masih keneh aya ngandung pangharepan di mana Prawira bakal robah sikap jeung pamadeganana. Anu akhirna sadar narima kana cintana. Prawira neuteup ka si Bujang Sancang, teu lila terus kadenge nyarita. Bujang Sancang, pamatea mah bener kuring bakal tetep kieu sarta guru kuring Kang Konceleng ditandasa nepikeun ka hanteuna. Tur eta mangrupa hiji kapastian pikeun diri kuring jeung Kang Konceleng. Daya bayana sabab paeh jeung hirup eta mah bagian insan anu diciptakeun ku Nu Maha Kawasa. Bontong make jeung ngomong-ngomong anu Maha Kawasa sagala rupa deui. Anu jelas si laing geus moal aya anu bisa nulungan deui, Prawira. Ingatkeun, obat pikeun mulihkeun kaayaan si laing ngan ukur aya di Embah Baloga. Sanajan si Konceleng sorangan guru ilaing, sanajan nya luhurku ilmu jember ku pangabisa, tacantang tu bisa mulihkeun ngubaran kaayaan si laing. Garti kumaneh, Prawira? Harti jelas pisan Bujang Sancang. Lan saperti anu bieu diomongkeun ku kuring, ngeunaan pati kuring terisi ajal bagian sakumna manusia.
Nu penting kuring boga keyakinan teu boga dosa jeung kasalahan ka anjeun sakabeh. Eta anu jadi regreg hate kuring mah. Dah. Montong make jeung api-api si Ganu. Teu sieun kupati si Prawira. Dah. Dewek ge nyaho dina hate si laing mah. Ngarasa sieun hari ku koyor mah dah. Nyaho dewek. Eueuh jalemana anu teu sieun ku modar deuleu. Eueuh. Pokona mah rasakeun be. Meme si Konceleng guru si laing datang, tamaneh geus leuwih ti heula dibaehan. Jadi si Konceleng datang ka dieu ngan ukur ningali bangke si laing. Eueuh nu sieun ku bae eueuh. Prawira narik napas panjang. Memang eueuh gunana ngaladenan omongan si Bujang Sancang. Sokomo dina kaayaan dirina saperti ayeuna anu geus teu walakaya ngan ukur tinggal nganti datangna waktu kekuatan jasmani na ngurangan saperti anu dicaritakeun ku Mbah Baloga tea. Umayi anu tita tadi cicing ngan ukur merhatikeun be ka Prawira. Teu lila Umayi ngareret ka si Bujang Sancang terus nyarita. Kang Sancang, tinggalkeun heula abdi di dieu. Hayang mau puas ka Prawira. Kang Sancang perhatikeun keayaan di luar sanunya. Si Konceleng datang dina poe ieu Kang. Si Konceleng lain jalma biasa. Urang kudu waspada. Si Bujang Sancang teu baha kana caritaan Umayi. Memang bener omongan Umayi. Si Konceleng lain jalma biasa. Teu mustahil upama datang dina poe eta keneh tutas menang beja ngeunaan kaayaan Prawira dijadikeun tawanan di eta patempatan. Sanggeusna si Bujang Sancang indit, Umayi ngadeukeutan ka Prawira terus diuk teu jauh di tempat Prawira ngagoler. Teu lila Umayi terus nyarita. Nah masih kene tetep moal robah pikiran oge pamadegan Kang Prawira teh. Masih kene aya kasempetan pikeun nurutkeun kana kaayang jeung pangharpan abdi Kang Prawira. Aya keneh waktu memeh sagala rupa naon anu tumiba ka Kang Prawira ngan ukur tinggal carita taya gunana. Abdi masih kene ngaharepkeun Kang Prawira robah pamadegan. Prawira netep antep ka Umayi. Sabenerna Prawira bisa bae nyandiwara ngantang tude Umayi oge lain awewe bodoh. Aya katang tuanana meureunan upama Prawira bener nya narima kana tawaran ti Mbah Baloga tea. Teu lila kadenge Prawira nyarita. Umayi akang sanajan dina binasana oge teu nanaon. Tapi oge sabalikna dina bisa na oge narima tawaran ti Mbah Baloga luyu jeung pangharpan Umayi. Tetep we taya hartina pikeun diri akang Umayi. Umayi kerung tutupan beuki antep ka Prawira. Teu lila terus kadenge nyarita deui. Maksud Kang Prawira teh kumaha gitu? Apa jelas Kang Prawira bakal salamet kaayaan pulih seperti bihari upama Mbah Baloga teh mikeun obatna. Kitu teh lantaran memang Mbah Baloga nyaaheun ka diri abdi Kang Prawira. Mbah Baloga moal nepikeun ka ngabohongan kana jadi muridna. Prawira seriletik terus nyarita deui. Umayi akang salamet kaayaan akang pulih deui lantaran narima tawaran ti Mbah Baloga guru Umayi. Tapi naon hartina keur diri akang upami nu jadi guru nyatana Kang Konceleng tetela diala jiwana. Sedengkeun pikeun diri akang Kang Konceleng lain ngan ukur dianggap guru, tapi geus dianggap salaku kolot sorangan. Ku ayana kitu taya hartina akang salamet upama Kang Konceleng binasa. Akang leuwih hade milih binasa babarengan jeung anu jadi guru. Kajaba upama bisa salamet babarengan.
Akang bisa bae narima kana tawaran Mbah Baloga. Prawira nyobaan ngajugjugan isi hate jeung jalan pikiran Umayi dina waktu harita. Katingali Umayi ngahulang ngaraga meneng. Caritaan Prawira jadi bahan pamikiran pikeun manehna. Tingali Umayi ngahulang teu buru-buru nyarita, Prawira gancang ngomong deui. Umayi, tah kitu sikap akang dina waktu ayeuna. Nah bisa Mbah Baloga si Bujang Sancang jeung Kiramu satuju upama akang narima kana tawaran Mbah Baloga. Tapi dijamin akang jeung Kang Koncleng bakal salamet. Upama bener bisa kitu, sok sina datang ka dieu Mbah Baloga. Akang bakal nyarita sarta poe ieu keneh akang sanggup ngawin Umayi. Umayi katingali masih keneh ngahulang. Keur mikiran naon anu dicaritakeun ku Prawira. Waktos senawargi ganingan tos tejekapan dewa. Kada dipungkas dewa serial si Konceleng dinten ieu wayahna da kaugar ku waktos atuh. Insyaallah enjing orang lajeng keun orang hanca deui. Kumaha lajengna ieu serial si Konceleng. Atos sim guling anu mancen tugas bener dan Mary undur pamit atur nuhun kana sadaya parahatosan hapunten samudaya kalepatan wilujeng kantun pernios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia. Prung go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.